Arjuna menang baik tenang. Bahkan ampura Pak, suami yang soleh adalah suami yang mampu menjaga perasaan istrinya. Betul Bu? Yes. Tenang aja menang pokoknya penting ayeuna ibu ti brasare. Hampura nyapanya lamun ngaji karena psikolog hampura Kak. Pamajikan mah ku akang boro-boro ditempeleng, boro-boro ditendang, boro-boro didegulkeun, dibentak bae awewe teu cager saminggu pan nyeri hatena oge bener teu Bu? Yeah. Batak singnya apakah pamajikan? Coba tapakuran betapa banyaknya jasa seorang istri. Pamajikan bapak ketika ngandung 1 bulan masih kene maksakeun sasapu di imah, bener teu Bu? Ngandung 2 bulan masih nyuci, masih ngumbah piring, Masya Allah. Kadang ngandung 3 bulan lamun cek orang Jakarta sok disebut masa-masa ngidam, lamun cek orang Sunda disebut masa-masa nyiram. Aduh sagala sabal bau jeung pait teh geuning bukan dahareun, bener teu Bu? Martabak pait, mie ayam bakso tahu, mie oge, salaki, mie toha, duit, ya bohong, ya Allah ya, anu nyiram sebel karena duit Allah. Mama, kah? Ya Alhamdulillah akang usaha di Jakarta. Emang gitu kumaha Kang? Ya batina 5 juta. Komo palamun pamajikan geus ngandung geus kandunganana 8 bulan. Anu tadina pamajikan teh geulisna kawanti-wanti. Aduh endana kabina-bina. Ditilik ti gigir lengik diharap siap di tukang lenjang awak nage laksona biola Spanyol teh geuningan Kak. Coba lamun pek geus kandung umur 8 bulan kandungan ku akang panggil ku akang gero bujur di dapur kene beuteung geus diburuan. Ripu paperjuangan awewe teh ya Allah paingan cek Quran wahnan ala wahnin wa fisaduhu fi amain. Repot Pak. Komo ayeuna datang tengah peuting sare guling-guling gasan cangigir boprot ku kesang padahal usum tiis tapi kesang tiis kalaluar Kang. Nang karak bengkang sare eungap da pugu ge aya budak dina luhureun beuteung atuh lamun angkuban meureun ngabeledug budak sakeun. Makana sing bager ka pamajikan sing nyaah ka pamajikan ye kula ye arek ngingetan ka bapak-bapak supaya balik muludan bapak semakin sayang ka istri. Dengekeun ku bapak betapa banyaknya jasa istri sakitunya ahna pamajikan ka akang selaku salaki. Lamun akang balik ti kebon, ti sawah, ti pasar, ti mana bae akang masuk rumah istri akang sok dangdangan bebeakan meuni geus geulis make minyak wangi. Pas begitu akang masuk tangan akang dicokot dicium dibulak balik osok itu lain. Siapa ini kita tadi bapak-bapak melotot beka ya. Tapi tenang Bu, dipangmenangkeun kene tenang dibelaan tenang bae. Jadi pengacarana keur kieu mah tenang bae. Atuh Kang tibang teu sasalaman, tibang teu cium tangan, atuh kudu dimaklum bae kenae buat teh keur sibuk di dapur bener teu Bu? Buat keur nyuci, buat teh ayeuna keur ngurus anak, buat keur masak jang akang-akang keneh bener teu Bu? Tapi lamun datang waktu penting Kak atau ti penting waktu istirahat, lamun akang arek sare jeung pamajikan meunang dan gulis make minyak wangi make make up nepikeun ka glowing. Lamun rek sare jeung akang-akang sok dipepene heula ku pamajikan ngawangkong pika ngeunaheun malah lamun rek arek kedep sare kening akang sok dicium heula ku pamajikan sok kitu lain. Ya pilok bae. Dihanas ku aing pangmeunangkeun ibu atuh. Ya tilok bae jawabanna eueuh hiji-hiji acan. Jawab bapak-bapak sok bohong. Bu. Ibu jawab sing jujur. Ibu lamun arek sare jeung salaki kening suami sok dicium heula apa henteu?
Monyet aing. Uy jijacan. Paingan ku aing tita tadi dipamunangkeun bapak-bapak malotot bae panonna ka aing. Jatuh Ustaz mah pertanyaan anak huroi bae. Ibu serius. Dengerin ku ibu. Ibu, Rasulullah pernah mengatakan ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, Bu. Komo salakina anu hideung mah. Punten anu hararideung. Bener loh Bunda. Kang dengekeun. Ketika istri mencium kening seorang suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad. Eta hajar alhamdulillah. Malah ibu dina kitab Uku Dulijen dijelaskan tatanyakeun ka santri tah biasana nu sok gogorowokan kitu santri bener lin. Wayo kanyahoan ku aing paingan atuh. Kana ibu ari santri mah ku aing oge dimaklum. Kata mah jadi karma deui aing baheula sok itu. Aing kok turun kiai ku aing disurakan karena teuing euy. Ya Allah, tapi ibu bisa aya nyaho santri mah nya ge gorowok-gorowok jawara tapi hatena mah Hello Kitty. Betul. Betul. Terus terang Bu, pendidikan pondok pesantren can pernah ngajarkeun radikal. Betul. Sok kula hayang nanya, ye tukang korupsi lolobana kaluaran sakola kaluaran pesantren. Jablay lolobana pesantren apa sakola? Rentenir pesantren apa sakola? Tawuran pesantren atau sakola? Hidup santri. Hidup santri. Takbir. Bagi santri kukula can didoakeun mudah-mudahan santri sing barokah ilmu anu barokah manfaat dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Mun nyaho tadi ku aing meureun aing mah ngaji teh mending jeung barudak bae resep. Ya kagok aing kagok ngadedetkeun ibu-ibu bae ieu mah. Dengekeun Bu tatanyakeun ka santri dina kitab Uku Dulijen dijelaskeun ibu satu kali mencium kening seorang suami maka jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu ku Allah bakal dihampura. Sakali nyium 70 dosa. Sakali nyium. Sakali nyium. Sakali nyium. Balik menang banyak. Jacing samual ngarti ieu mah cicing heula bae dah. Lamun 2 kali 140 dosa. Batak ibu-ibu balik muludan hayang bersih tina dosa gampang. Balik muludan sampeurkeun salaki kecorokan tarang salaki. Ija heueuh, ibu balik ti dieu langsung amalkeun nya, bisi poho engke mah. Da babari ieu carana gampang tuh praktekna kieu nya, baku tek beheung salakina. Palitekeun sirahna. Langsung niat nyium hajar aswad. Kieu jampena bisi teu apal tulis bismillah Allahu Akbar blak tu ibu insyaallah cek salaki ibu teh alhamdulillah Gusti pamajikan kula balik muludan jadi garelo. Matak biasakeun romantis jeung salaki teh aja biasakeun. Yo minimal ibu teh sing pikabungaheun ditingali ku salaki teh ibu dangdan sing kahade. Ya ibu-ibu mah pa dangdan sok dangdanan mah bebeakan sok perhatikeun lipstik 3 jengkal. Make up 5 cm. Halis dikerok diganti ku sifat. Nepika jika madu wajib mutasil eta pano. Rukudug hujan badak ngangkatan pakaian. Balik deui ka imah halisna leungit. Di tempo-tempo percis tuyul dan bayu. Teu sebeudang dan rambut diri bonding dilalempeng di benhur, dicet, dibeureman, dihejoan, dikonengan, dijahean, dicikuran, dikurupukan, digodog seblak hulu ngaranna eta. Baju butut diganti kuno anyar, minyak sengit disemprotkan karena awak ekspresinya itu loh yang bikin kita cemburu.
Jasa budak keras dari kos ngerti bae dia. Beres kan habis-habisan keluar dari rumah woi, cuma dipersembahkan untuk tukang ojek. Liur tante. Nah, ari giliran arek sare jeung salaki ibu boro-boro dandan bebeakan, boro-boro make minyak wangi, kala kadar make autan. Jadi cium ku salakina pahit ya amit-amit. Subuh-subuh salakina ngabudoh, da karacunan autan beureuna. Naudzubillahi min mata hikmah peringatan Maulid Nabi penting ieu heula anan atuh khusus keur ka ibu-ibu. Ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Salah satunya adalah idza nazarta ilaiha sarroka, minimal balik buludan sing pikabungaheun lamun ditinggali kudu jadi salat. Ya hampur aja ngajina urang ulah seri bae tingkat ke naik setengah serius, tenang karek setengahna jeung aing. Ibu sering kita dengar ti guru urang ketika pengajian rutin ridho piridho jauh keridhoan Allah tergantung ridhona nu jadi salaki bu. Ibu ini perlu pemahaman yang mendalam ame berpikir bu. Artinya sanajan ibu ayeuna rajin ibadah kalongong adan buru-buru kacai wudu buru-buru ngalaksanakeun salat fardu. Tersebut salat fardu disusul ku pasunatan datang bulan Ramadan ibu pangtanginasna hudang sabab arek masak da isukanana arek puasa di bulan suci boga kodoaneun bulan Syawal dibereskeun harita keneh tersebut puasa unggal tahun dikuasaan kecuali poe-poe nu diharamkeun ku Gusti. Ibu boga rezeki gede kaluarkeun sedekahna, kaluarkeun infakna, dikaluarkeun sedekah bebeakanna pokona mah loba. Bahkan ongkos eta non eta duit loba dipake ongkos pulang anting dincak tanah suci Mekah aya kana sabulan sakalina umroh teh anggaranna. Balik ti Mekah kualitas ibadah ibu-ibu semakin bertambah, beurang daek duha peuting tahajud witir tasbih jeung sajabana dipigawe. Tersebut kena ibadah susul deui ku ngaji Al-Qur'an sapeuting nepikeun ka beres 3 kali khotaman. Cuman sayang 1000 sayang bunda dengekeun pas pabeberang ibu khianat kanu jadi salaki, jangankan ratusan kali, jangankan ribuan kali, jangankan jutaan kali, sakali we ibu khianat kanu jadi salaki, ngalawan kanu jadi salaki, maka faqad hubita amaluha, sadayana amal anu sakitu lobana bakal dilebur ku Gusti Allah, bahkan eta amal kabeh bakal dibikeun ka salakina puas. Bu ya jadi lulus kieu aya dicepret teh. Bu ibu hargaan salaki da tugas ibu mah henteu loba ieu atuh. Ibu mah lobakeun bae ibadah. Japan tadi geus dibahas gegeroh kewajiban, ngepel, ngurus budak, kang ngaladuit kewajiban salaki. Ibu mah geus lobakeun bae ibadah. Nya nu bener kiai, bener. Tanggung jawab. Serius, ai 1000 rius. Sok we uca malobakeun ibadah talik tugas ibu mah teu loba santai bae. Tugas ibu kur hiji dina Quran oge cek Quran kieu qanitat. Ibu wajib bakti kudu ngawaro kudu taat ka salaki. Cek salaki ibu teh contoh, mama masak nya masak. Mama ngejo. Mama urus lah budak ka ditu ngepel nyusul ka ditu nu aing rek ngopi heula jeung udur ka ditu. Kudu ngawaro. Kalau kiai asa balik deui ka ibu ieu teh. Oh ya ibu katerangan. Anas direkam, oh kenai jang mutolaah.
kumaha lamun teu ngawaro nusud teu ngarti oce mah sad-sad susud teh doraka Kang awewe nusud teu wajib dinapakohan ku salakina teu wajib dibere dahar teu wajib dibere jajan bahkan awewe nusud teu wajib dinapakohan dohirna batina puas yo bapak yes aing arek ngejo isukan tuh jadi yes Bu Pak Bu paingan Marita mah ngomongna ge kieu saja apal teh Marita teu gaul Marita kieu dengekeun ngomongna dengekeun percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan kalau kau suka melawan suamimu yang kepayangan dah nu tepuk tangan aing nyanyi di mah monggo sih yang lagi tadi aing ngomong aduh ya Allah lanjut teruskan bismillah minum lagi kameramen ya pemirsa kaum muslimin dimanapun berada jangan lupa like and subscribe channel saya soalnya video aing viral di Yunus oh YouTube di dia banyak oh di aing mah Yunus beda bener beda loba cek aing teh video aing loba ieu anu paling sebel nyeun judulna eta mah nyeun judulna Ustad Arjuna bikin sakit perutnya iraha aing jadi tukang santet nyeun judul cek aing teh aduh rame amat ieu teh terus ke lanjut moal capek moal saha nu capek jakeun naik ulama capek oge da ceramah dibayar ceramah ieu mah penting-penting mah itu tuh karunya itu tuh sohib disimkuring Syekh Salman Amrillah siap igara lakamat urang dia siap atuh santai atuh kalau gitu teh ngeraka urang tepan urang mah leutik meureut keur mah keur aing mah kadege kur silaturahmi doang biasana balik silaturahmi teh sok menang amal amal aing mah teu biasa dibere amplop kesina ge teu biasa mang teu biasa saeutik aing jadi era klarifikasi lah Pak hapuntennya simkuring mah heureuy ya Allah ya Robbana paleba amplop mah relatif leutik gede eusina isukan pageto dibelikeun ge beak bener teu tapi lamun ceramah ikhlas lillahi taala tong nepi ka isuk pageto nepi ka kiamat beak moal seep moal nu penting kula mah doakeun we kurang dieu kula sing sehat panjang umur sing soleh jeung hardunya akhirat ya Robbal kula anom kene Pak ngorak kene abdi mah alhamdulillah status pun saya masih pengantin baru alhamdulillah baru 8 tahun saya nikah alhamdulillah eteh abdi mah boga pamajikan teh awewe bener man nyage awak leutik sagede kieu dijubah jiga Batman alhamdulillah simkuring dipercaya kakarak boga budak hiji lalaki umurna ayeuna 7 tahun teu kenal teh nanyakeun oge 4 tahun ka tukang kejadian yang sama terulang kembali tepatnya tanggal 28 Ramadan pamajikan kula ngalahirkeun deui awewe eta mah jadi 2 leutik-leutik ya anak kitong disasarikeun kudu dimaklum
tak kamari kula teh poe kemis aya di imah Jumat mulai ka Banten saminggu kula di Banten ayeuna tak poe kemis kamari alhamdulillah Allah mercayakeun ka kula tepatna jam 11 leuwih 35 menit pamajikan kula ngalahirkeun deui jadi 3 lalaki tanu kacil itong disasarikeun kudu dimaklum jauh ustad mah tara ka mana-mana ibu ya paling kula ceramah ngawurukan santrinya beres eta mah kadinya deui ya genah deh ongko cicing sabudak urang seuri kos ngarti bae ya emang lagi indah jadi santri mah indah pan ustad teh singketan usaha tara anak deres komo aing keur anyar panganten pan meme asup ka kamar ge sisindiran heula aing mah ngalangkungan pantun omatnya ulah rawas lamun aya anu heuras-heuras sagede buras eta teh urat nu heuras lain pamajikan ge ngajawab wae bajarkeun teh atuh akang oge ulah bendu lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malul alhamdulillah tak kitu geunah jadi santri mah mata kula ya sakali diapresiasi jang mang santri di bisi teu kabur kaduakeun sakali de mang santri sing ari istiqomah di pondok pesantren amin sing alus khidmah ka guru amin ya Allah ya Rabbal sabab kula baheula sok inget dinasehatan ku guru kula dengekeun ceng sia maneh sanajan ayeuna pinter di pondok ayeuna maneh calakan di pondok can puguh can karuan sia jadi kiai lamun goreng patut kadu jadi guru Masya Allah kagetar aing hati dikitukeun ceng nepikeun ka ngaluarkeun sejarah aya sosok ulama Mama Ajengan Sobari Masya Allah Mama Ajengan Sobari kuningan muridna Syekh Bangkalan teh Syekh Khalil Bangkalan boga murid Mama Ajengan Sobari di mana di Kuningan Mama Sobari asup ka pondok pesantren cari tanah datang jeung kolotna Mama naon kaula arek pesantren di mana ya Jawa Barat Kuningan jangan ngangon domba bae ngangon ngangon wedus ka ditu nu bener Mama heueuh padahal mama bercanda doang ngan heureui jatuh eta Mama Sobari bengkal eueuh 20 tahun tadi leuweung teh ka pondok-pondok deui ngangon domba bae 20 tahun kemudian indung jeung bapana datang deui ka pondok Mama abdi teh ka dieu bade nyandak urang kali anu ti payun dititipkeun ka Mama pasantren geus dibangunkeun di Kuningan majelis taklim tos dibangunkeun masyarakat prayogi ka kiai emang saha budakna ceuk Syekh Khalil Bangkalan Sobari Mama asa eueuh ngaran Sobari atuh poho meureut 20 tahun di leuweung teu ngaji Sobari nya kek coba ke urang panggil heula santri coba teangan ngaran Sobari teu aya Mama Sobari mana Sobari mana jadi teh Kuningan nya Kuningan Sobari Kuningan aya ge Sobari Lampung lain Kuningan Sobari Riau lain Kuningan mana eueuh teu aya Mama teu aya nya tapi di leuweung teh siga aya santri ti baheula teu pernah ngaji di ditu bae di leuweung manehna ngurus domba coba jelema eta teang di teang teh ya Allah ternyata maneh ieu nu baheula teh alin mohon Mama sia kunaon tara ngaji apa cek Mama ngangon wedus cek Mama ngangon domba nya kula ngangon domba bae aduh sia mangka di teh dijemput ku kolot maneh teh ayeuna kudu ngamalkeun ilmu di imah udah kumaha tuh sia 20 tahun teu pernah ngaji atuh sia lamun ngaji mah meureun apal sapinah wae masisina komo budak ayeuna mah sapinah sisina ge tanggal da loba nyoh HP bae di pondokna jatuh kiai nabi bingung ya Syekh Khalil Bangkalan dia kudu dikumahakeun ieu budak ngaji teu pernah tapi ku kolotna geus dijemput atuh tungtung mah ngomong bae ka kolotna punten Bapak Ibu ieu Sobari moal ka cenah muli antosan heula 3 hari ieu ku kaula rek dinasehatan heula padahal kiai bingung ulah dikira kiai tara bingung belegung sarua ya Allah ya ku atuh da budak teh ngaji ya rek jadi kiai kumaha nya tungtung nama singkat cerita munajat tengah penting ka Allah
menekungkan Maha Agung mujabarat ka Allah yang masuk mak langsung eta Mama Sobari minta ka Gusti Allah hayang diturunkan ilham ya kumaha solusina budak teu ngaji tapi geus dijemput ku guruna ku indung jeung bapakna. Ya singkat cerita Allah mere ilham ka Syekh Khalil Bangkalan tuluy eta Mama Sobari diajak ka sisi laut, hayu urang ka laut jeung mama ka laut heula. Tuluy eta Syekh Khalil nyandak cai kana gelas, tuluy eta cai nu dina gelas wayahna ku dia inum ye. Ia inum ku dia lamun cai laut rasana amis dia silahkan balik. Tapi lamun karasa asin ya cai laut sia dipodaran ku aing. Cek Syekh Khalil Bangkalan sia dipaehan ya ku mama. Wayahna ieu cai diinum kudu amis. Lamun asin sia dipaehan, lamun amis mangga balik ka ditu amalkeun ilmu. Nya dilaguk eta ku Mama Sobari laguk diinum asin. Mama geningan asin sia dipodaran ku aing inum deui nu kaduana sugan amis diinum deui eueuh ti dituna atuh da cai laut amis eueuh diinum deui ku Mama Sobari mama anggar asin sia yang dipaehan ku aing atuh mama kumaha deui coba inum deui diinum deui lak ti dinya nangis langsung nyuuh dina lahunan mama abdi nyanggakeun bohong tek-teken ti goro-gorokeun piraku abdi kudu ngabohong ka mama. Ieu cai uyahnya asin kula teu bisa nyebut amis mama. Mangga abdi paehan mama asalkan dipaehan ku mama abdi ridho lillahi taala. Tidinya Syekh Khalil Bangkalan nangis mangsan. Ceurik Syekh Khalil Bangkalan geus ceng ngaji di mama masa kieu bae. Maksudna ku mama ayeuna sia balik mama balik ngaji ti mama sakieu bae lamun asin bejakeun asin amis bejakeun amis pahit bejakeun pahit sia ulah nepikeun ka hukum amis dibejakeun pahit hukum pahit dibejakeun amis sakitu bae ngaji di mama jika titu balik amalkeun ilmu sugan mudah-mudahan anjeun manfaat. Masya Allah balik ka imahna jadi ulama gede boga murid saha Mama Kudang Garut boga murid saha Mama Satibi Al Gunturi Mama Gentur. Masya Allah Mama Gentur boga murid deui saha Haji Badru mana Alwardayani Pondok Pesantren Warudoyo. Masya Allah padahal guruna anu 20 tahun teu ngaji teh tapi ulama nama jebar di Jawa Barat di Banten bahkan. Masya Allah matak santri ulah kasinggung ku guru lamun dititah ku guru sing daekan ngaji sing getol gawe oge sing ikhlas lamun dititah kudu jadi guru lain ieu mah di pondok teh aing mah gawe bae moal ngaji ulah kitu ada cenah Mama Sobari kayak kitu goblok sia baheula Syekh Khalil heureui atuh Syekh Khalil oge lior ieu santri aing kudu kumaha ya sing getol ngaji mudah-mudahan dia para santri anu aya di ieu kampung ya Allah ku Gusti sing dipaparingan ilmu anu manfaat amin ya Allah ya Rabbal amin sing aristiqomah cicing di pondok amin ya Allah ya Rabbal. Ibu hampura da kori aya keneh tuh kori internasional Masya Allah habis sono enggak siap geus kan dagukeun Bapak Ibu ieu kula bade teras amal bejakeun rahasia usum negala anya mah ya kula hampura eker aprak-aprakan kaditu kadieu sim kuring teh eker neangan ahli surga anu siap ngabereskeun pondok pesantren di sim kuring di ditu. Alhamdulillah pasca pandemi Covid-19 kula narima santri dan ngajar ayeuna teh Bapak Ibu kabeneran di tetangga pondok pesantren aya nu rek ngajual tanah. Mang kadenya engke ieu hapusnya aing era. Arek aya nu ngajual tempat di gigireun pondok pesantren gedena 800 meter kamana-mana kula aprak-aprakan neangan ahli surga anu siap ngabari kitu-kitu teh ka aing teh amit ya Allah geus minum heula bismillahirrahmanirrahim sasakeun tak itu Bapak Ibunya pengajian ti kula sakieu di alap cekap tuh itu cainanya tuh meuli sameuli meuli ulah teu meuli ameh barokah nya kangkang meuli nya meuli ceng Mas Santri hayang gratis yang meuli jos ya karena gratis mah pasti ulah sok ngabalangsakeun ka lanceuk teh ulah kitu-kitu teh ulah 15.000 nya tak pengajian ti kula sakieu di alap cekap muga-muga urang bisa tepang deui amin
jeung mudah-mudahan masih aya manfaatna khusus pikeun kula pribadi umum jang sadayana kira sinareng langkung nanyuhunkeun diapunten leresna hadzani fadli rabbi sing jadi ilmu nu manfaat lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kakhilafan disimkuring mugi ageng pangapunten khudma sofa da'ma kadar oge satacana punten simkurik ieu ka sohib Syekh Salman Amrila ya kula hampura teu bisa nungkula nepikeun ka beres kula bade langsung mios mudah-mudahan Syekh Salman sing panjang yuswa sing dipaparinan kesehatan ku Gusti Allah amin ya Allah ya rabbal alamin khudma sofa da'ma kadar salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.